Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'alan naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. A'ta wa mana'a wa dharra wa mana'a wa sala wa qata'a wa huwa munazzahu fi dzalika anil nadhiri wal mu'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka kersana zat Allah Azza wa Jalla anu mana mantena parantos ngairodah urang dina danget ieu tiasa kempeng ngariung deui di majelis ta'lim dina kaayaan sehat wal afiat. Sholawat miwah ning salam mugia salalamina dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba tabi'in, termasuk ka urang sadayana selaku umat mantena. Mudah-mudahan orang di dunia masih tetap istiqomah ngajalankeun ajaran mantena, tur mugia orang di akhirat sing kengeng ku panggupai syafaatul ujma jaga angkin yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sadayana, para bapak, para ibu, para santriwan, santriwati anu sami-sami ku jisim abdi dimuliakeun. Pada kesempatan dina danget ieu alhamdulillah urang tiasa kembali dina acara pengawasan rutinan sakumaha biasa nyata dina wengi mingon. Ya mudah-mudahan kuwasilahna berkahna urang ngariung di majelis ta'lim, kuwasilahna berkahna pengawasan urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswa bari dibarengan ku kasehatanana, sehat jasmani sinareng sehat ruhanina, tur mugia urang sadayana dipukruk ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Teras deui katurunan-katurunan urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah, katurunan-katurunan anu soleh tur solehah, katurunan anu berbakti bagi kedua orang tuana, berbakti kepada nusa bangsa sinareng agamana, tur mugia urang sadayana katurunan-katurunan urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah jami anu sukses dunia sinareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna kuwasilahna ieu berkah pangawasan para ibu, para jamaah sadayana, para bapak, alhamdulillah tahadus binikmah dina danget ieu dina wengi ieu. Ieu urang dina wengi mingon ieu alhamdulillah abdi secara pribadi kadongkapan ku tamu agung abdi nyaeta sepuh, nyaeta pun bapak sareng pun umi. Alhamdulillah sareng wargi oge tiasa silaturahmi di Sukabumi ka Bogor. Mudah-mudahan ieu pun bapak sareng pun ibu sareng wargi sadayana atuh umumna urang sadayana mudah-mudahan ku Allah taala sing dipupruk ku rahmat sareng keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga ditiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala giat dina ibadahna,
teras dipanjangkeun yuswana dibarengan ku kasehatanana sehat jasmani sinareng sehat rohanina saterasna mudah-mudahan ya ku berkahna pangaosan para ahli-ahli kubur urang sadayana marantena sing ditampi iman Islamna sing dihapura dina sagala dosa perdosanana sing dicangkeun dina pakuburanana sing dipasihan nikmat di alam barzahna sing dipupluk rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala ala hadihi niyah wa kulli niyatin shalihah bi barakatin al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim ngawitan urang sadayana ngawoskeun ieu kitab nadom tijan daruri kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab nadom tijan daruri kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 36. Mana hamnya ta kitabnya? Bahasan aqaid di Rasul. Ayatnya selanjutnya. Bismillah. Tafsilan sifatmu wajib di Rasulna sidik amanah tabligh jeung patonahna tamsilan sifatnu wajib di Allahna sidik amanah tabligh jeung patonahna arti sidik Rasul teh wajib benerna moal bohong sanajan dina banyolna arti sidik Rasul teh wajib benerna moal bohong sanajan dina bohongna banyolna dalil yang di Rasul wajib sidikna eta mujizat kaya dawuh Allahna dalil yang di Rasul wajib sidikna eta mujizat kaya dawuh Allahna ngabenarkeun kana sakabeh utusan ku khariqul adat nu kajadian
ngabenerkeun kana sadaya rikul adat nu kajadian cara ngeser gunung bulan jadi dua jalma hirup geus lila teu aya nyawa cara ngeser gunung bulan jadi dua jalma hirup geus lila teu aya nyawa wajib syar'i mukal lakudu nekadkeun wajib akli sidik di para utusan wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun wajib akli sidik di para utusan lamun mukallaf teu nekadkeun sidikna di para utusan tah kupur hukumna lamun mukallaf teu nekadkeun sidikna dina para utusan tah kupur hukumna harti wajib akli sidik di rasulna akal goriji ngartieuna sidikna harti wajib akli sidik di rasulna akal goriji ngartieuna sidikna tengartian mun sidik eueuh di rasul mustahil aya bohong rasul gedebul tengartian mun sidik eueuh di rasul mustahil aya bohong rasul gedebul. Bismillahirrahmanirrahim. Dina deungeut ieu urang ngalajengkeun pembahasan nyaeta salajengna kamari parantos ngawincik atanapi parantos ngajelaskeun aqaid di Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz tos kabahas ku urang sadayana. Jadi sifat wajib di Allah ayat 20, sifat mustahil di Allah ayat 20, sifat wenang hiji jumlahna 40 hiji. Tah kitunya ayeuna ngalajengkeun nyaeta pembahasan aqaid di Rasul. Tinggal kitabna supados ngartos tafsilan sifat nu wajib di rasulna sidik amanah tablig jeung patonahna. Dina deungeut ieu para jamaah sadayana urang ngadangukeun we urang menyimak karena memang kan ari pelajaran ilmu tauhid masuk terkadang sok rada puyeng gitunya, sok rada puyeng janten dangukeun we regepkeun insyaallah mungkin oge aya kapahaman insyaallah ku Allah dina wung ieu mudah-mudahan dipaparinan kapahaman janten regepkeun dangukeun kedah supados urang teh ngartos karena memang ari ilmu tauhid karena ilmu anu bangsa lemes artina sasaranana mauduna eta teh jurusana hate urang berarti kudu ditarimana ku akal anu lemes. Mana akal nu lemes nyaeta hate urang anu bersih itu
janten ditampi eta tauhid teh ku hate urang anu bersih sehingga memang ngaos nage kedah ikhlas gitunya. Soalna ukuran ilmu tauhid mah ilmu patekadan, ngaran-ngaran ilmu patekadan berarti eta teh aya dina wilayah hate urang. Tah syaratna ngartos dina ilmu tauhid hate urang kedah bersih. Bersih tina naon eta hate urang? Bersih tina hasud, bersih tina sombong, bersih tina ria, takabur. Tah dibersihkeun sehingga dina waktu ngaosna ikhlas. Sok ditinggal kitabna, perhatoskeun. Urang sakedik-sakedik. Tafsilan sifat nu wajib di rasulna sidik, amanah, tablig jeung patonahna. Jadi ieu teh sifat anu wajib di para rasul. Kamari nyebatkeun wajibat di Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib di Allah, sifat mustahil di Allah, sifat wenang di Gusti Allah. Tah ayeuna mertelakeun nyaeta sifat wajib di para rasul. Disebatna wajibat. Wajibat ka para rasul. Janten wajibat ka para rasul mah benten sareng wajib ka Allah Subhanahu wa taala. Tiasa dibentenkeun nya, janten patokan pikeun urang. Sifat wajib di Allah sareng sifat wajib di para rasul benten. Ya, benten. Naon sabab? Sabab sifat wan anu wajib di Allah mah ayana jumenengna dina zat Allah. Ya. Sedengkeun zat Allah teh pan qadim teh ya. Qadim teh teu aya mimitina Allah mah sareng teu aya tungtungna tah eta teh qadim. Jadi sifat wajib di Allah mah jumeneng dina zat Gusti Allah. Tah eta disebatna wajibul wujud mutlak. Kitu tah. Sedengkeun wajibat di para rasul ayana dina zat mungkinul wujud. Sing emot sok sakapaham. Allah teh qadim. Ya, Allah teh kholiq. Allah teh anu nyiptakeun makhluk. Sedengkeun ieu Kangjeng Rasul atanapi para rasul disebatna mungkinul wujud. Berarti rasul teh makhluk. Berarti benten atuh sifat wajib di rasul sareng sifat wajib di Allah. Ya. Si wajibat di para rasul mah ayana dina zat mungkinul wujud atanapi ngabahasakeunana zatiyah makhluk. Ya. Disebatna zat mungkinul wujud. Jadi sifat anu wajib di para rasul teh salagi rasulna masih kene aya eta namina wajib wujud muqayyad. Ya. Jadi wujud muqayyad anu tadi mah sifat jumeneng di zat Allah mah disebutna wujud mutlak. Ari sifat wajib di para rasul mah wujud muqayyad. Artina ayana para rasul eta teh ayana teh kulantaran diayakeun ku Allah tamatakan disebutna wujud muqayyad. Wincikna sifat nu wajib di para rasul eta teh aya 4 nya. Sifat nu wajib di para rasul aya 4. Hiji namina sidik ya. Naon ari sidik teh? Hartosna bener para rasul. 2 nyaeta amanah. Naon ari amanah? Bisa dipercaya para rasul. Teras deui nu katilu tablig. Naon ari tablig? Ngadugikeun para rasul. Anu kaopat nyaeta patona. Naon cina ari patona? Ari patona teh pinter, cerdas, calakan eta para rasul teh. Jadi wajib sifat di para rasul aya 4. Hiji naon cina?
sidik, 2 amanah, 3 tablig, 4 patona. Tangke teh aya ujianana di tes gerak. Ya, jadi aya 4 nu sifat wajib di para rasul. Tingali deui nadomna. Urang sakedik-sakedik santai gitu supados kartos. Harti sidik rasul teh wajib benerna. Moal bohong sanajan dina banyolna. Harti sidik rasul teh wajib bener. Sidik teh hartosna teh bener gitu. Wajib para rasul teh benar, berarti mustahil para rasul teh bohongna. Ya. Wajib rasul sidik, wajib rasul benar, mustahil rasul bohong. Moal bohong sanajan dina banyolna. Tuh nya. Sok sanaos banyol oge rasul mah tetep bener. Ya, naon cenah? tetap benar. Sabab banyolna rasul mah lain heureuy jiga urang, lain heureuy, tapi banyolna teh pinuh ku hikmah. Banyolna Kangjeng Rasul mah pinuh ku makna. Aya hartina banyolna nya. Sapertos kantos Kangjeng Rasul kapungkur, kantos eta teh naon diajengkeun pertarosan ku nini-nini. Diajengkeun pertarosan ku hiji nini, saur nini teh kieu, duh gamparan abdi Kangjeng Rasul, abdi bade tumaros ka salira Gusti. Kinten-kintenna ieu nini teh bakalan lebet kana surga apa moal ieu? Tah kitu saur nini. Kumaha waleran Kangjeng Rasul? Waleran Kangjeng Rasul ngangge bahasa banyol, tapi dina jero banyol eta mengandung makna dan harti. Aya hikmah di banyol eta. Ieu bade ngabuktoskeun Rasul mah dina banyolna oge bener. Benten sareng urang heureuina kamalihna anu urang mah nya. Kumaha walarana Kangjeng Rasul? Jiga nu banyol eta harita Kangjeng Rasul tapi bermakna. Ngawaler Kangjeng Rasul ka eta hiji nini. Nek saurna teh hapunten pisan. Di surga mah moal aya nini. Wayahna cenah teu kacatet nini mah di surga moal aya. Atuh ngadangu kitu nini eta teh berbei manehna ceurik nya. Sedih. Dasangkaanana manehna mah moal asup kana surga. Ih ampun pisan gamparan jungjunan abdi cek nini eta. Atuh percuma ieu nini teh daek ibadah, percuma ieu nini teh getol salat, percuma ieu nini cenah getol ngaji, percuma rajin sedekah. Anak kitu mah meureunnan di surga teu aya nini mah atuh berarti percuma ieu mubajir nini migawe kataatan teh. Kumaha walaran Kangjeng Rasul? Tah eta teh banyol Kangjeng Rasul teh sabari naon ngagelenyu imut eta Kangjeng Rasul waktu harita. Gumojeng Kangjeng Rasul teh ngawalar deui sareng ngajelaskeun maksad sareng ucapan naon ucapan anu tadi kitu. Anu tipma anu tos disanggemkeun ka eta nini. Kumaha walaran Kangjeng Rasul? Nek maksadna di surga mah teu aya nini teh. Sanes nini teu lebet kana surga. Yen nini saumpamana mungkin lebet ka surga, tur aya pikeun naon ciri alamatna nini daek iman jeung takwa ka Allah taala. Tah nini teh mungkin janten salin rupa mungkin teh. Jadi naon? Jadi gadis deui eta di surga. Ta eta teh ngora deui di surga. Eta teh ne saur Kangjeng Rasul. Ta eta teh nyontokeun Kangjeng Rasul teh banyol tapi mengandung makna banyolna. Banyolna ngandung hikmah dina banyolna. Benten berarti sareng urang
ari banyol Kangjeng Rasul mah tetep sidikna, tetep benerna. Ari urang mah banyolna sok keureuyna loba naon, loba teu elingna. Tah eta contoh banyolna Kangjeng Rasul, sanajan banyol oge eta teh bener. Kangjeng Rasul mang ngandung harti kitunya. Teras tinggal di nadomna, bade dipercepet ya. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna, eta mukjizat kaya dawuh Allahna. Benerna para rasul mah eta teh mukjizat. Ya. Bener tingkah ucap jeung lampah Kangjeng Rasul eta teh mukjizat di para rasul mah. Tah eta teh sidikna para rasul eta nandakeun mukjizat ti Gusti Allah. Ngaran bener berarti mustahil Kangjeng Rasul teh bohongna. Jadi memang tos janten sifat eta teh wajib di Rasul benerna, wajib di Rasul sidikna. Tah eta teh ngajantenkeun mukjizat eta teh ti Allah Ta'ala kanggo para rasul. Teras ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawariqul adat nu kajadian. Jadi ngabenerkeun ka sakabeh utusan khawariqul adat kajadian. Eta teh disebutna teh mukjizat. Ari khawariqul adat teh hiji kajadian dina yang keluar dari manusia biasa. Jadi memang henteu di luar nalar gitu mukjizat teh khawariqul adat teh. Jadi henteu saperti kos jalmi biasa. Eta mukjizat, eta khawariqul adat, di luar adat kebiasaan manusia biasa. Mana contohna? Tinggal di nadomna. Cara ngeser gunung bulan jadi dua. Jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Kantos dina harita para kafir Quraisy kapungkur waktos Kangjeng Rasul samulihna. Waktos Kangjeng Rasul samulihna uih ti mana ti peristiwa Isra Mi'raj ditangtang eta Kangjeng Rasul ku kafir Quraisy. Kangjeng Rasul dipiwarang ngabelah bulan jadi dua. Atuna minauge nabi dipaparinan khawariqul adat, dipaparinan mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala. Da harita mah naon sabab Kangjeng Rasul nemrakeun mukjizatna, nemrakeun khawariqul adatna? Karena memang zaman kapungkurnya eta zaman jahiliyahna, teu percaya ka Allah teh, teu percaya kana kawasana Allah. Matakan para rasul dipasian mukjizat. Da sapada harita eta ku Kangjeng Rasul bulan dibelah dua eta ku Kangjeng Rasul. Jadi we seueur anu lebet eta, lebet Islam. Teras deui aya gunung naon dipiwarang ngageser, nya digeserkeun ku Kangjeng Rasul. Teras deui aya jalmi hirup lila teu aya nyawa. Sapertos kajadian di mana di palihan anu tumiba ka saha ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Eta teh mukjizat disebatna, eta teh khawariqul adat, di luar adat kebiasaan manusia biasa. Tah para rasul ketika naon khawariqul adat atanapi dipaparinan keistimewaan sapertos kitu teh pikeun ngabenerkeun kana gelarna Kangjeng Rasul, pikeun mensidikkan gitu, nyidikeun atanapi ngabenerkeun gelarna Rasul. Sabab zaman harita mah moal waka percaya upami teu aya khawariqul adat zaman harita. Moal waka percaya. Bener Kangjeng Rasul teh eta buktina aya mukjizat. Seueur tanu imanna asup Islam ngucapkeun dua kalimat syahadat tak kitu kapungkur mah. Teras deui tinggal nadomna. Wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun. Wajib akli sidik di para utusan. Jadi wajib syar'i bahkan jalma mukallaf kudu nekadkeun. Wajib akli sidik di para rasul. Ari wajib syar'i naon? Ari wajib syar'i teh disebatkeunna hukum atanapi peraturan syariat ajaran agama Islam anu disebatna fardu ain.
Jadi wajib ain Allah marentahkeun ngabenerkeun na hate urang yen para rasul teh ngagaduhan sifat sidik. Tak kitu. Pikeun saha eta teh Allah ngawajibkeun nekadkeunana nyaeta pikeun jalma mukalaf. Mana mukalaf teh? Mukalaf teh jalmi akil baleg tur boga akal. Ya. Jadi lamun teu boga akal mah berarti lain mukalaf. Sok sanajan tos akil baleg. Tah sadayana mukalaf jalmi akil baleg tos boga akal naon sareng boga akal tah eta ngawajibkeun Allah taala naon titah nekadkeun yen Kangjeng Rasul teh ngagaduhan sifat sidik atanapi bener kitunya. Wajib pisan urang teh ngabenerkeun para rasul bahwa para rasul teh ngagaduhan sifat sidik anu hartosna teh bener. Bener eta teh jadi sifatna para rasul. Mung ari rasul mah tos pasti sidikna nya. Kangjeng Rasul mah tos pasti sidikna, tos pasti benerna, tos moal lepat deui saleresna. Teras sifat sidik keur di urang kumaha ieu sifat sidik? Penerapan pikeun di urang sifat sidik teh kumaha dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pan Kangjeng Rasul mah tos sidiknya benerna, sidik ucapanana, sidik dina tingkahna, sidik dina kaimanana. Eta para rasul. Terus sifat sidik keur urang kumaha? Lamun aya di rasulna atuh sudah barang tentu ka umatna oge kudu sidik ya. Kaumatna kudu sidik lamun hayang diaku umatna. Dangaran-ngaran lamun misalkan diaku umatna eta teh umat anu nuturkeun tingkah laku anjeunna. Jadi ingkin teh Bapak Ibu anu kengeng sapaatul ujma di akhir yaumil jajah teh nyaeta jalmi anu nuturkeun sifat anjeunna. Jalmi anu ngalaksanakeun ajaran anjeunna disebat we sunnah rasul disebatna ya. Jadi kudu sidik urang teh umpama hoyong diaku umatna pan hoyong panginten di pasian sapatul ujma ku Kangjeng Rasul. Jadi urang teh kudu bener sapertos benerna Kangjeng Rasul. Bener naonna? Bener tekadna ya. Bener laku lampahna, bener ucapna, matak aya bahasa weh bener ucap tekad jeung lampahna. Urang kudu bener, urang teh kudu mutabaah, urang teh kudu nuturkeun Kangjeng Rasul. Teu kaci lamun urang ngan sakadar ngabenerkeun hungkul Kangjeng Rasul, yen Rasul teh sifat ngagaduhan sifat sidik atanapi bener. Terus urang we teu nurutan. Jadi bukan serta merta nekadkeun hungkul urang teh diparentahkeun, tapi diparentahkeun oge urang nurutan. Nuturkeun sifat Kangjeng Rasul. Rasul bener berarti urang teh kudu bener saperti Kangjeng Rasul. Sababan ari iman mah ari bener naonna, bener ucapna, bener tekadna, bener lampahna. Kan ta'rif iman geuning tasdikun bil qalbi wal iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ari ngaran iman teh panekadkeun di dalam hati, diucapkan ku lisan, dipilampah ku anggota badan. Ieu orang oge kudu sidik berarti ieu teh urang oge kudu bener dina patekadanana, urang oge kudu bener dina ucapanana, urang oge kudu sidik atanapi bener dina perbuatanana. Ucapana sapertos ucapan Kangjeng Rasul berarti bener, jujur. Terus de tekadna saperti tekadna Kangjeng Rasul, dina hate teu aya deui anu kawasa iwal Allah, dina hate teu aya deui anu kuat iwal Allah, dina hate teu aya deui anu ngahirupkeun abdi iwal Allah. Ta eta tekad Kangjeng Rasul. Perbuatan Kangjeng Rasul kumaha? Perbuatan Kangjeng Rasul ngajalankeun syariat. Saperti mana? Saperti ngalaksanakeun salat anu 5 waktu,
ngalaksanakeun puasa dina sasi Ramadan, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun qobliyah ba'diyah, ngalaksanakeun puasa Senin Kemis, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun duha, ngalaksanakeun kholwat. Tah eta teh Kangjeng Rasul sok midamel sapertos kitu. Sedengkeun urang ye didahub ku Allah Ta'ala, lamun cinta ka Allah pasti cinta ka Kangjeng Rasul. Tandana cinta ka Kangjeng Rasul berarti ieu umatna kudu nuturkeun saperti Kangjeng Rasul. Bener ucapanana, bener tekadna, bener perbuatanana. Dina ibadahna ge sidik atanapi bener. Urang teh sabab wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun. Jeung upami ditekadkeun hungkul teu kaci eta teh lamun ditekadkeun hungkul. Ari teu dibarengan jeung perbuatanana mah teu kaci, teu naon, teu sampurna janten umat Kangjeng Rasul. Diucapkeun hungkul tapi teu ditekadkeun, misalkan teu kaci eta oge. Misalkan abdi naon ngaku yen eta Kangjeng Rasul teh ngagaduhan sifat sidik, artina bener, berarti bener Kangjeng Rasul. Diucapkeun we hungkul, ditekadkeun henteu, eta ge teu bener, teu kaci. Terus misalkan ditekadkeun hungkul tapi henteu nurutan ucapan Kangjeng Rasul, henteu ngalaksanakeun perbuatan Kangjeng Rasul, eta urang can sampurna jadi umatna. Jadi kumaha tu anu leresna? Sidik teh kedah mutabaah ka Kangjeng Rasul, ya. Mutabaah teh nuturkeun sapertos Kangjeng Rasul. Sidik dina ucapna, sidikna dina tekadna, sidik oge dina perbuatanana. Teu meunang bohong. Singkade Kangjeng Rasul pan sidik bener berarti mustahil Kangjeng Rasul bohong. Tah urang oge berarti mustahilna kedah digarap ku urang, kedah dituturkeun ku urang. Berarti urang teh teu meunang bohong. Bohong ka batur atanapi bohong kana diri sorangan, singkade. Terutama seseueurna mah anu sok bohong teh kelolobaanna mah lisan kitunya, lisan. Sababan aya katerangan salamatul insan fi hifdil lisan, kitunya kasalamatan manusia teh aya dina penjagaan lisana, aya dina penjagaan perkataanana. Matakan singkade eta dina ucapan, singkade dina lisan, tajamna leuwih ti pedang. Lisan masing kadenya. Jadi lamun lisan bisa diraksa dijaga maka bakal salamet. Sabab naon? Sabab tajam leuwih ti naon? Leuwih ti pedang. Walaqad jalijah bisayfi burhun wala burhun lima jaroha lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih keada harapan sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Memang ucapan eta teh ucapan lisan teh luar biasa tajamna. Jadi urang teh wajib syar'i mukallaf kudu nekadkeun sidik di para rasul. Eta teh wajib ceuk akal mah sidik di para rasul teh nyaeta sidik di para utusan Allah, nya. Tos pasti eta mah sidikna. Tos pasti benerna. Tah urang sebagai umatna Kangjeng Rasul, nya, sebagai umat Kangjeng Rasul, eta teh kudu nurutan. Kudu saperti Kangjeng Rasul. Kudu mutabaah, kudu nuturkeun. Kangjeng Rasul eta tanda cinta ka Kangjeng Rasul. Kalayan cinta anu sajati, anu sabener-benerna. Jadi lamun ucapan urang cinta ka Kangjeng Rasul sehingga urang teu nuturkeun ucap tekad lampahna saperti Kangjeng Rasul, berarti sanes cinta sejati. Eta mah cinta imitasi, sok sanajan duder solawat bae ngucapna tapi henteu nuturkeun atanapi teu mutabaah, eta mah cintana mahabbahna imitasi we kitu, nya. Jadi urang teh kudu sidik jiga Kangjeng Rasul. Sidik ucapna, sidik tekadna, sidik laku lampahna. Sidik dina urang mah biasana mimitin apan tina panon heula, nya. Matak sok aya paribasa kolot baheula, nyarios kieu kolot baheula. Sidik-sidik atuh paningali teh jang. Pan kitu kolot baheula. Dosa awal mulana dipigawe ku panon heula.
tos katingali teras sok naon sok kadangu ku cepil di mana tos kadangu ku cepil sok diomongkeun nya di mana tos diomongkeun terus we naon ngabenerkeun dina hate dipigawe we akhirna mah eta teh dipigawe mata kudu sing bener teh dina ucap dina tekad dina lampah sakabe anggota urang kudu bener sakabe anggota urang kudu sidik sabab saur Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kapah pan kitu saur Allah kudu kapah kudu bener kabeh Islam teh kudu bener panona Islam teh kudu bener celikna Islam teh kudu bener pangambeuna Islam teh kudu bener bibirna Islam teh kudu bener lampahna Islam teh kudu bener tekadna Islam teh kudu bener kalakuanana nya ta eta disebutna wajib syar'i eta teh wajib syar'i teh wajib pikeun jalma muslim tur boga akal tur akil balik wajib eta teh nuturkeuna atanapi mutabaahna saperti benerna Kangjeng Rasul. Teras lamun mukalaf teu nekadkeun sidikna di para utusan tah kupur hukumna. Tadi teh di Rasul mah tos wajib ditekadkeun teh nya. Pasti eta teh Kangjeng Rasul mah benerna. Tah atuh urang sebagai umatna kudu bener berarti kudu kawas Kangjeng Rasul nya. Kudu kawas Kangjeng Rasul sabab lamun teu nuturkeun atanapi teu mutabah ka Kangjeng Rasul eta moal salamet berarti urang. Tandana moal salamet naon? Moal dipasihan sapatul ujma. Teras harti wajib akli sidik di Rasulna. Akal goriji ngartieun na sidikna. Akal goriji teh akal ieu hate anu wawuheun ka Allah. Jadi akal goriji teh kitu tapi hatena anu bersih pasti eta teh wauh ka Allah. Nyaho sifat-sifat Allah, nyaho sifat-sifat Kangjeng Rasul. Akal goriji akal nu bisa balik ka Gusti Allah. Artinya ketika meningali bisa balik ka Gusti Allah, ketika ngadangu bisa ningali ka Gusti Allah, ketika ngarasa tetap bisa balik ka Gusti Allah. Matakan dina ucap tekad jeung lampah kudu bisa balik ka Gusti Allah. Nyaho ka Allah. Akal nu nyaho ka Allah ngartieun kana sidikna para rasul teu ngartieun mun naon mun sidik eueuh di Kangjeng Rasul teu ka hati yang mencenah lamun Kangjeng Rasul teu bogaeun sifat sidik atawa mustahil Kangjeng Rasul henteu bener mustahil Kangjeng Rasul bohong naon sababna lamun Rasul bohong cingemut lamun Kangjeng Rasul bohong tangtu berarti kalam Allah nage atanapi dauhan Allah nage atanapi wahyu Allah anu disampaikan ku para rasul eta bohong berarti eta Kangjeng Rasul mustahil bohong jadi memang orang teh kudu ngayakinkeun kitu naon manfaatna eta teh urang yakin bahwa Kangjeng Rasul teu bohong jadi manfaatna percaya we kana Al-Qur'an percaya we kana keterangan agama naon sababna sadayana keterangan agama eta teh timbul atanapi kaluar tina ucapan Kangjeng Rasul urang teh terang yen Kangjeng Rasul teh tara bohong nya sabab kalam Allah kan kalam Allah bener ucapan Rasul ge pasti eta teh bener jadi akal goriji mah teu ngartieun upami Rasul bohong jadi tingali nadomna teu ngartieun mun sidik eueuh di Rasul mustahil aya bohong Rasul gedebul tuh mustahil Rasul gedebul teh gede bohong tukang bohong eta gedebul namina nya mustahil Kangjeng Rasul bohong sabab Rasul teh ngaberitakeun surga nu ibadah ku Allah diganjar saur Kangjeng Rasul nu ibadah na wusul ku Allah diasupkeun kana surga saur Kangjeng Rasul eta teh nu ibadah na naon nepi atanapi wusul ditampi ku Gusti Allah eta teh bakalan ganjaran surga saur Kangjeng Rasul anu teu ibadah ku Allah dibendu saur Kangjeng Rasul anu teu migawe salat ku Allah disiksa eta saur Kangjeng Rasul eta teh diasupkeun ka neraka anu teu ibadah eta saur Kangjeng Rasul tah mustahil eta Rasul gedebul
dina perkara-perkara naon perkara-perkara yen ngucap Kangjeng Rasul eta teh ucapan Allah. Setiap Kangjeng Rasul mengucapkan kebenaran di bidang agama eta teh kalam Allah. Lamun Rasul gedebul berarti kalam Allah oge berarti bohong atunya. Bohong tasapertos kitu eta teh mustahil berarti Kangjeng Rasul bohong. Tinggal di pandangan hukum syara sidik di Rasul aya 4. Hiji ngawajibkeun Rasul. Saur hukum syara sidik di Rasul teh kumaha pandanganana aya 4. Hiji ngawajibkeun Rasul. Jadi kudu sidik diganjar ladang sidikna, disiksa mun teu sidik najan muhalna. Jadi memang urang teh lamun nuturkeun ya, lamun nuturkeun benerna saperti Kangjeng Rasul tah urang teh diganjar. Berarti mustahil bohong. Jadi teu meunang bohong. Tandana jalma anu teu bohong berarti nekadkeun dina hate yen Kangjeng Rasul teh sidik atanapi bener mustahil bohong. Ta eta teh tanda jalmi anu mutabaah ka Kangjeng Rasul tara bohong nya. Atuh panai bohong manguas bohong sakali ke ditamahan deui bohong deui. Bohong anu kadua kalina sok terkadang naon teh bohong diajak kang batur diajak ngabohong berjamaah. Contohna misalkan seorang suami izin misalkan ke pemajikan arek ngaji misalkan izin sok padahal mah ulin ka mana jeung babaturanana pan ngomong ka babatuna deh di mana misalkan pemajikan aing nanya misalkan bejakeun urang teh ngaji tuh pan jadi ngabohong ngajak batur ngabohongna teh. Jadi lamun ngabohong sakali pasti eta ngabohong ditamahan deui kadua kalina. Jadi sakali ngabohong ditutupan ku ngabohong deui. Tandana jalmi anu sok ngabohong berarti eta patekadanana henteu ngaku yen Kangjeng Rasul teh henteu ngagaduhan sifat sidik atanapi bener nya. Sedengkeun jalma anu teu nekadkeun dina hate yen Kangjeng Rasul teh ngagaduhan sifat sidik eta hukumna kufur. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi sing horeng bohong tandana eta urang henteu nekadkeun yen Kangjeng Rasul ngagaduhan sifat sidik. Tah ti ayeuna namanya ti ayeuna ieu urang tos terang ieu hukumna. Lamun misan ulah berarti ulah coba-coba ngabohong walaupun dengan alasan apapun ya. Oh cenah ngabohong demi kebaikan sok ngadalil samsato ngadalilan diri sorangan eta mah. Nah jadi lamun ngabohong ieu inget lamun ngabohong berarti hatena teu nekadkeun yen Kangjeng Rasul teh ngagaduhan sifat sidik atanapi bener. Ngaran sifat sidik wajib di Rasul mustahil eta teh bohongna. Nah cenah urang lamun ngabohong nganisbatkeun yen urang teu ngaku yen sifat Rasul teh sidik. Sabab lamun hayang diaku janten umat Kangjeng Rasul berarti kedah nuturkeun atanapi kedah mutabaah ka Kangjeng Rasul. Lamun hayang diaku umatna saperti Kangjeng Rasul benerna ucapanana, saperti Kangjeng Rasul patekadanana, seperti Kangjeng Rasul perbuatana. Jadi ucap tekad lampahna selaras sareng Kangjeng Rasul. Ta eta namina teh umat Kangjeng Rasul. Tah tandana eta teh bakalan dipasihan sapaatul ujma jaga mungkin diomil jajaku Kangjeng Rasul. Jadi bukan serta merta Kangjeng Rasul memberikan syafaat begitu saja. Aya cirina di alam dunia. Mana cirina? Nuturkeun naon-naon perbuatan anu tos dilakukeun ku Kangjeng Rasul. Nya, tah kedah dibaten lain eta, kedah digaris bawahi. Tuturkeun ucap tekad lampah Kangjeng Rasul. Dina palihan ieu dina sifat sidik urang ti mimiti ayeuna ieu tekadkeun pantrang untuk ngabohong. Jadi ngabohong teh tandana jalmi anu kufur sing horeng.
naon sababna jalmi anu kufur berarti teu nekakeun yen Allah teh yen Kangjeng Rasul teh ngagaduhan sifat sidi tah mung sakitu heula nu kapihatur margi aya acara di sahiji deui nyaeta acara nya tasyakur bini mah lahiranna murang kalina pun lain mung sakitu heula pangaosan hadanallahu wa yakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah ngalajengkeun heula nya ngalajengkeun heula tutup.